Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami Abdi Rahmat Restu Fauzi, kelas 5C. Abdi bakal nyebarkeun pakakas bangunan. Nyaeta lakaji kagunaanna keur motongan awi sareng kai. Palu kagunaanna keur ngapalu kapaku. Sendok tembok kagunaanna keur nembok sareng masang bata. Lakaji mesin atau slab kagunaanna keur motongan keramik sareng besi. Saentos we sampai di dieu. Semoga bermanfaat. Abdi rek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.